Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan taufik sinareung hidayah ku Allah Subhanahu wa taala tiasa ngahadean kana sifat-sifat urang sadaya anu kirang sae mungguh syara. Dina kasempatan anu ayeuna urang sadayana ngalajengkeun kana hanca kitab Jurumiyah halaman 8. Di dieu mah halaman 8. Kamari beres ngajelaskeun bab paslun. Ta ayeuna tumandang rek ngajelaskeun bab fiil. Anu bade ngalogat mangga kitabna dicanak, diajar curat-coret cuang sasarengan ngalogat sasarengan. Bilih aya anu kacaletot lepat lugot hapuntena. Babul af'ali ari ieu eta bab pirang-pirang fiil. Al af'alu ari pirang-pirang fiil eta salah satun tilu. Madin tegesna fiil madi, wa mudhari'un jeung fiil mudhari, wa amrun jeung fiil amar. Nahwu ari contona fiil madi yadribu eta lapad yadribu. Nahwu ari contona fiil madi doroba lafad doroba. Wa yadribu jeung conto fiil mudhari eta lapad yadribu. Wa idrib jeung conto fiil amar eta idrib lafad idrib. Tadina ieu bab rek mertelakeun kalimah fiil. Sabada urang terang kalimah isim maka ngalincak kana kalimah anu kadua nyaeta kalimah fiil. Tasaur ti payun teh ari kalimah fiil nyaeta wa huwa kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa keturinat bi ahadil azminati salasati wad'an. Hartosna kalimah anu nuduhkeun kana makna dina awakna sorangan bari dibarengan ku salah sahijina zaman anu tilu. Zaman madi, zaman hal, zaman istiqbal. Al af'alu salasatun ari fiil teh seueurna aya tilu. Berarti judulna teh al af'alu fiil. Pirang-pirang fiil. Al af'alu salasatun ari fiil teh seueurna aya tilu. Hiji aya fiil madi. Fiil madi. Dua aya fiil mudhari. Tilu aya fiil amar. Tati dieu mah al af'alu salasatun madin wa mudhari'un wa amrun.
Seueurna kalimah fiil aya 3, fiil madi, fiil mudhore, fiil amar. Tak engke dina fiil amar teh fiil anu maedahkeun kana marentah. Aya anu marentah kana migawe, aya anu marentah kana ulah migawe. Maka lamun dirincikeun fiil teh aya 4. Fiil madi, fiil mudhore, fiil amar, sareng fiil nahyi. Langkung jelasna urang kedah ngaos kana kitab sorob, nincak kana ilmu sorob sapertos kitab Kailani. Wahua ari fiil madi tingali sarahna ma dalla ala hadasin mado wan kodo. Fiil anu nuduhkeun kana zaman anu geus kaliwat eta fiil madi. Wa alamatuhu ayyak bila ta'ata nisis sakinah. Cirina fiil madi teh narima kana tak tanis, kaasupan ku tak tanis saperti dina ti heula. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'u ta'nisi as-sakinati. Aya fiil ciri fiil teh kaasupan ku tak tanis. Tak eta kaasupan tak tanis teh mangrupakeun ciri tina fiil madi. Ari fiil mudhore madalla ala hadasin ya kebilul hala wal istiqbal. Fiil anu nuduhkeun kana zaman anu mana eta zaman teh bisa tuduh kana zaman hal, zaman anu eukeur. Bisa tuduh kana zaman istiqbal, zaman anu bakal. Sabab zaman anu kaalaman ku hiji jalma ngan 2. Hiji zaman nu geus kaliwat eta geus puguh geus kaalaman. 2 zaman anu eukeur. Ta zaman anu bakal mah duka rek kaalaman duka moal. Mata kahade keur barudak kedah soson-soson midamel amal soleh sabab can karuhan urang nincak kana zaman anu bakal. Nu katilu fiil amar. Ari ngaran fiil amar teh huwa madalla ala hadasin fil mustaqbal. Fiil anu nuduhkeun kana zaman anu bakal. Contoh fiil madi doroba. Doroba geus neunggel berarti tuduh kana zaman enggeus. Zaman geus kaliwat geus neunggel. Ari ngaran zaman nu geus kaliwat moal bisa balik deui. Contoh fiil mudhore yadribu. Ta ieu fiil mudhore bisa tuduh kana zaman eukeur, bisa tuduh kana zaman bakal. Lamun tuduh kana zaman eukeur disebut zaman hal, yadribu keur neunggel. Lamun tuduh kana zaman bakal disebut istiqbal, yadribu bakal neunggel. Teraskeun deui hancana. Wa idrib jeung lapad idrib. Tak ieu idrib contoh tina fiil amar. Idrib neunggel anjeun berarti ieu maedahkeun kana makna parentah. Idrib neunggel anjeun acan neunggeulna mah. Berarti ieu fiil amar teh kalimah anu nuduhkeun kana zaman anu bakal. Idrib neunggel anjeun berarti encan neunggeulna kakara oge bakal. Tingali di logatna. Logat di.
fal madhi mangka ari fiil madhi eta maftuhul akhiri anu dipatahkeun akhirna abadan salawasna. Ta fiil madhi maftuhul akhir harakat huruf harakat tina huruf anu terakhir fathah. Tangke fiil madhi teh aya fiil sulasi, aya fiil rubai, aya sulasi mujarod, aya sulasi majid, aya rubai mujarod, aya rubai majid. Oke, tamah. Insyaallah. Wal amru majumun abadan ari fiil amar tungtungna teh jajem. Sukun. Tangke dina alamat jajem. Ngan galibna fiil amar lolobana teh tungtungna teh sukun lamun fiilna soheh pasti sukun. Oke, tamah. Pokona mah wal amru majumun abadan. Tingali heula sakuma dina kitab fiil amar dijajemkeun salawasna. Wal mudhari'u jeung ari fiil mudhari eta ma perkara kana anu bukti eta fihi eta fi awalihi dina mimitina ieu mudhari naon ihdal zawaidil arba'i salah sahiji tina huruf ziyadah anu opat. Ya jema'uha anu ngumpulkeun kana eta zawaid naon qauluka ucapan anjeun anaitu lapaz anaitu. Di fiil mudhari mah fiil anu dimimitian ku salah sahijina huruf ziyadah anu opat anu dikumpulkeun dina lapaz anaitu hamzah, nun, iya, ta. Hamzah wukuna mutakalim wahdah engke dina sorob. Nun mutakalim ma'al goer. Iya tuduh kana goib, tak tuduh kana mukhotob heula ngawawuhkeun heula. Contoh iya deribu berarti dimimitian ku iya. Lamun ayeuna iya deribu nenggel saha Jaidun Jaid atawa iya deribu nenggel ieu Jaid aya rujuk. Anu dimimitian ku hamzah aya deribu. Adribu nenggel kuring lamun ku nun nadribu nenggel kuring sarerea lamun ku ta tadribu nenggel anjeun atawa tadribu nenggel ieu hindun. Jadi ngaran mudhari mah makana fi awalihi ihdai zawaidil arba'i. Mana-mana fiil anu dimimitian ku harap ziyadah adu opat hamzah nun ya tak dikumpulkeun dina lapaz anaitu. Wa huwa marfu'un abadan ari fiil mudhari teh salawasna rofa. Alamat rofana ku dhammah. Lamun teu kaantelan ku naon-naon dina akhirna tingali di dina bab alamat rof anu fiil mudhari teh keur tingkah rofana ku naon bahe. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Salawasna fiil mudhari i'robna rofa nepi ka kaasupan ku amil nawasib atawa jawazim. Nalika fiil mudhari kaasupan ku amil nawasib, amil tukang nganasabkeun eta fiil mudhari jadi i'rob nasab ayyadriba. Lamun kaasupan ku amil jawazim eta fiil mudhari jadi i'robna teh jazm lam yadrib. Jadi intina fiil mudhari teh kalimah anu dimimitian
kalimah fiil anu dimimitian ku salah sahiji harap ziyadah nu opat nu dikumpulkeun dina lapad ana itu nyatana hamzah nun iya ta ieu wukuna hamzah nun iya ta engke dina bab fa'il insyaallah. Fiil mudhari salawasna dinasabkeun selama eta fiil mudhari salawasna dirofa'keun. Selama eta fiil mudhari teu kaasupan ku amil nawasib atawa amil jawazim. Lamun kaasupan ku amil nawasib maka eta mudhari nasabkeun. Lamun kaasupan ku amil jawazim fiil mudhari jajemkeun. Maka perlu ditingali deui bab nasab jeung bab i'rab jajem masalah fiil mudhari. Takulantaran ieu keur ngabahas fiil mudhari i'rabna rofa mun teu kaasupan ku amil nawasib atawa amil jawazim maka musonib ngajelaskeun amil nawasib teh aya 10. Pan nawasibu mangka ari pirang-pirang amil nawasib eta asyaratun 10 amil nawasib lobana 10. Ieu mah talaran we heula. Wahia jeung ari nawasib anu 10 etaan lapad an hijian. Walan jeung lan. Wa idzan jeung idzan, wa kae jeung kae, walam kae jeung lam kae, walam juhud jeung lam juhud, wa hatta jeung hatta, wala jawabu bil fa wal wawi jeung jawab fa jeung jawab wawu jeung ao. Tingali dina jurumiyah. Matak lamun ayeuna niat rek ngaji bener-bener maka beli kitabna Bandungan sing regepkeun sangkan teu mubah. Jadi amil nawasib teh aya 10 an, lan, idan, kae, lam kae, lam juhud, hatta, jawab fa, jawab waw jeung ao. Leuwih jelasna dina kitab Alfiyah. Wal jawazimu jeung ari pirang-pirang amil jawazim eta samaniyata asyara 18. Wahia jeung ari samaniyata asyara eta lam hiji lapad lam, walamma jeung lapad lamma, wa alam jeung lapad alam, wa alamma jeung alamma, walamul amri jeung lam amar, wa du'ai jeung lam du'a, wala fin nahyi jeung lam nahyi, wa du'ai jeung lam du'a, wa in jeung in, wa ma jeung ma, wa man jeung man, mahma lapad mahma, wa izma jeung izma, wa ayun jeung ayun, wa mata jeung mata, wa ayana jeung ayana, wa aina jeung aina, wa anna jeung ana wa haisuma jeung haisuma, wa kaifama jeung kaifama. Tinggal-tingalian dina jurumiyahna. Talar heula. Tangke leuwih jelasna sabab aya syarat-syarat anu khusus. Lamun dibahas ayeuna maka tangtu bakal liurna keur anu ngamimitian mah. Beda jeung anu geus pernah ngaji kana nahwu. Wa idza jeung lapad idza fi syi'ri khosotan, lapad idza mah khusus dina syi'iran. Tangke ngajelaskeun babu marfu'atil asma'i, ari ieu eta bab isim anu dirofa'keun. Al marfu'atu ari isim anu dirofa'keun eta sab'atun 7. Wahia jeung ari sab'atun eta al fa'ilu fa'il. Jadi al marfu'at isim anu i'robna kudu rofa. Jadi tarkib
ieu rek ngabaske kana narkib sanggeus bisa narkib kaharti dina narkib kakara diajar ngalogat kita bisa pinah. Al marfu'atu ari isim anu dirofakeun. Ta isim anu dirofakeun teh lobana 7 hiji fa'il. Nalika tarkibna jadi fa'il maka eta teh kudu rofa. 2 naibul fa'il. Nalika tarkibna naibul fa'il eta oge kudu rofa. Logat fa'il jeung naibul fa'il teh saha lamun ka manusia atawa ka malaikat atawa ka Gusti Allah. Logatna teh saha. Anapun ari ka sato benda eta mah naon. Nu katilu wal mubtada. Mubtada ieu oge kudu rofa sabab kasupkeun kana isim anu kudu diropakeun. Logat mubtada ari tuluy khobar. Ta ieu oge kudu ropa logat khobar eta. Wa ismu kana wa akhwatuha. Tuluy isim kana jeung akhwatna. Seperti contoh isim kana bukti saha jaidun jaid. Ta ieu isim kana logatna teh saha atawa naon mirip-mirip fa'il sabab kana kalimahna fi'il. Wa khobaru inna wa akhwatuha tuluy khobar inna jaidan. Ta ieu isim inna disebutna jaidan engke. Ta ieu jaidun disebut isim kana ngabogaan khobarna nasab ko iman kana bukti saha jaidun jaid eta ko iman anu nangtung. Inna jaidan sanyana jaid eta ko imun anu nangtung. Ta ieu khobar inna. Watasi'u jeung nomor ka salapana. Watabi'u gitu lain tasi'u. Watabi'u jeung isim tabe anu turut kana marfu. Berarti anu terakhirnya eta isim tabe disebut tawabe. Lobana isim tabe eta aya 4. Naat, ataf, taukid, jeung badal. Ta ieu isim tabe. Naat kudu turut kana man'ut. Oke, dina bab isim tabe. Intina isim anu wajib rofa nyaeta fa'il. Nalika tarkibna jadi fa'il naibul fa'il. Tuluy mubtada, tuluy khobar, tuluy isim kana, tuluy khobar inna, tuluy isim tabe. Isim tabe aya 4. Naat, atap, taukid, badal. Tangke mulai dinasna dina babul fa'ili. Lamun mimitina teu ngarti dina bab i'rob maka nyang hareupan bab fa'il bakal hese ngarti. Sehingga saeutik-saeutik nu penting paham. Babul fa'ili al fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Wallahu a'lam bishawab.